Sampurasun, Wilujeng Sumping di channel Ngaliwet Ngalet, Jalan Dapur Alam Sunda. Dulur sadaya kaleresan ayeuna nuju di kebon cuacana anu sae sareng nuju nyalse hayu urang tinggal kebon neng kebon urang sadaya tah kaleresan dia saung hayu urang ngaso heula tah enakeun ieu pami ngaliwet ti dieu teh mantap. Salaresna ieu kebon punraka mun sok hadieu lah kitu ameng. Pamirsa sadaya kaleresan dinten ayeuna teh bade masang mulsa kanggo penanaman tomat. Hayu kapali di urang ningal pamasangan mulsa. Nah, kaleresan aya tangkal tomat mung hijinya sisa anu kamari kapungkur. Nah, kapala dieu tuh tinggal pemandangan meni endah pisannya. Aya parehuma anu batur. Hayu kapalih dieu. Nah, ieu punraka nuju bade masang mulsa. Si mulsana dipotong heula atanapi dibagi dua, disesuaikeun sareng ukuran panjang lebar bedengan. Kaleresan neng mamung midiokeun sareng nyarios hungkulnya teu tiasa mantosan mung ninggalikeun. Kapali dieuna rada dipercepat kumargi panjang videona. Tadi gimana? Hujan. Mana hujan sih? Oh, mata air. Sini pinggir. Pinggir bisa. Bambu. Di bola mana? Nilai mana? Nilai mana? Musak masang plastik musak. Alhamdulillah pemasangan mulsa parantos beres kapali dieu aya bibit tomat anu tos diplakeun. Anu tadi enjing-enjing pisan. Nah, video ayeuna atos rengse kantun engking kapayuna. Hatur nuhun parantos nyakseni.